Wih, Rok. Deule tuh. Mbak emak deule tuh sia. Mak, kadeule ku arok ge. Oh, atuh ari ka deule mah. Tadi kunaon tuh, Mak? Deule tuh. Sia Rok, mbak mama beuh. Kumalalan diri tuh. Akan dukut kayak kupal lemen, tuh kudu meuli parab mah, tuh kudu ngulikeun ka batur, jangan dukut yang parab embe. Tuh. Tak ada resep. Oh nya, Mak. Atuh pan arok ge mandiri. Dah sia, mandiri di mana? Mandi makan sendiri sia mah. Yang dahar ka aing kudu gorowokan. Heeh, Mak. Dulu kan ya, mana ka ditulan? Mana tuh? Sia. Ka ditu tambah sing aus sia bereng minum heuh. Maka ditulan. Aisyah, Rok, pan kumat itu ngajagaan embe, kudu nuturkeun emak. Ih, Mak, arok ngajagaan embe sorangan. Nggak kesel-keselan. Atuh terus kudu kumaha deui, Rok? Aju eta ngomong-ngomong, ember mana ember. Di ditu mah tinggalkeun. Aisyah, leungit mah heuh teh ember. Pokok dia. Tadi mana ke mana? Geus cokot bae lah ngaditu. Halo. Ih, udah sakit gitu doang, ge. Woi, Rok. Sini di nyabanya. Emak di dieu. Di nyabae. Udah jelas amat main. Tadi main kita ka dieu. Ya nama malah ka ditu. Aisyah nak naon ka di Rok kan cek emak ge arok di ditu, emak di dieu. Ih, arok mah. Astagfirullahaladzim main. Di arok sih nutur-nutur emak bae pan cek emak ge emak di dieu arok di ditu. Kok arok ka dieu? Tadi cik emak arok di dieu. Atuh heuh pan cek emak arok di dieu, emak di ditu. Arok malah nyampeurkeun emak di ditu. Iku kumaha sih, Mak? Tempat aslinya di dieu apa di ditu ngajagaan embena? Di dieu apa di ditu nya aroknya? Tuh nya. Terus lah sabodo teuing mah, geus pokona kieu bae. Tuh deuleu, aduh mbak emak asana kabeuheulan Rok deuleu tuh. Cara dibaranghakan bae. Hanturan cai tuh, hanturan cai. Sing kapelag doang, kujukut. Terus hanturan cai tuh. Kuari, Mak. Isukan, Rok, isukan. Atuh heuh kuari. Ih. Mumpung aya si Arok aing mendeka ngaloyog. Mak. Mana main? Cenah tah merah nginum aing. Nya nama eueuh. Ah, bodo amat lah. Aing dikulin. Jelas amat main. Nya nama eueuh tadi mah tang ngajagaan embe, tang nginuman embe. Kuarinya mah nama eueuh. Ah. Nah, pan ngeunaheun air si Arok bae ngajagaan embe mah aing bisa ulin udah glado gama mana. Wih, dah, sia. Ngarang teuing eta ngakak mie jeung suku ceker kotok. Nang di mana eta? Di Tayani. Oh, berapa duit? 10.000. 10.000. Aing dek meuli teu boga duit. Masa sih anak-anak jojong be. Nih, temen lena si amanah nya. Itu si amanah. Kenaon nya? Oh ya amanah. Ya, kenal di sorangan bae. Ih, ngalamunkeun lalaki sia nya. Naon urang mikiran lalaki? Gawe amat urang mikiran lalaki. Ya, pogan urang keur mikiran ulangan, anak ulangan sakedeung deui. Rieut ieu rieut. Mak, naon? Kan sakedeung deui penaikan kelas ya, aya nu daftar moal ka dieu, nu pesantren ka dieu. SMP Islam Almus, SMK nage aya Islam Almus. Menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Terjangkaunya ya, harga-harga pendaftaranna. Aju visi misi nage bararagus ieu. Aju ieu ekstrakurikulerna loba amatnya.
Heula mah di dieu ge sakuliahna loba tah aya pramuka, taekwondo, silat. Pramuka na ge di dieu geus terkenal mah geus mana-mana. Terus fasilitas nage itu gedung belajar milik sendiri, kantor milik sendiri, tuhnya lapangannya milik sendiri. Dalam murid-muridna gitunya santri-santrina garulis gara ranteng. Di mana ieu pesantrenna di mana? Iya teh ya aya karana tah Jalan Haji Dasim, Kampung Cakung, RT 04, RW 04, Desa Babat, Kecamatan Nagok, Kabupaten Tangerang mah. Wih, terjangkaunya harganya nya. Badulah, ieu nagenan ngaranna teh. Misi-misina bagusnya. Aju ieu deuleu naon ekstrakurikulerna loba amat. Heeh dia pramuka geus terkenal di dieu mah geus mana-mana. Deuleu nya gara leulis ieu budak deuleu tuh gara ranteng. Nges kek mun aya nu deuk ngasantrenkeun anakna kumaha di bejaan. Ditah ka ditu be tuh ka Darul Hufaz SMP Islam Almus. Satunya sia ngaranna sok ngelamunkeun nanaon. Lieur mah lieur bae, bawa happy aja, bawa happy. Geus, mana enggak ada tulannya? Geus mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta tadi ngomong-ngomong bener eta, naon ngaranna? Ya pesantrenan Darul Hufaz penerimaan peserta didik baru. Heeh mah bener. Emang mana daftar? Lain aing amanah, pirakuna aing dek daftar masantren, dek daftar ngaji, aing mah geus kolot tuh aing dek ngasupkeun anak-anak dulur aing. Satunya aing gitu doang, kitu bae lah. Mak, emang mana ka mana? Aing dit noong embe aing, keur diangun ku si Arok. Aing mah rada teu percaya dong ka si Arok, asana mah nya mah ninggalkeun ge, ditinggalkeun. Beusi leugit doang be aing. Atuh mak. Rada terpercaya aing mah tibarat lagi kasih Arok. Beusi leungitan doang tambah aing, nya karak menang meuli eta menang pamer lebaran THR. Ai si Arok tas di mana? Tas ulin, Mak. Tas ulin. Heeh. Pan sia ku kita ngajagaan embe. Aju mah teh ka mana? Atuh aing mah tas ulin lah. Ih, atuh berarti teh embe kumaha? Atuh pugus yang sia embe aya jeung sakuari, jeung saha? Tinggalkeun, Mak. Leungit deh sia dia sudah jelas. Kau jelas ngajagaan besa gitu doang ya kudu ditinggalkeun aju kuari ka mana eta embe aing kira-kira. Di dinya atuh embung amat Arok. Ngajagaan sorangan kitu. Alhamdulillah Arok, be maya kene tuh. Mah aya keneh. Lain leungitnya. Tolol sia be mah balalaga, apa menang meuli eta Arok menang meuli lain menang nanaon, lain menang maling, lain menang nyembat lain. Terusnya Arok jadi video nya. Jagaan deuleukeun be mah ulasna ka mana, mandek balik heulan, heuh. Mandek HS, terus jagaan be mah ulah ka mana sih Arok? Aduh, ngajagaan beduy.